Nah, iya rambut tadi dicukur. Bade kumahakeun? Urang tinggal engkenya. Ieu, Je. Siap dikumahakeun, Je. Bade diterapkeun kana wayang kita. Wayang mana? Tring. Wih. Mantap ganjanya. Ya, siap lah. Siram lah. Merudul saya sebenarnya mau dicukur teh. Gara-gara wayang teh, gara-gara murudul. Wayang digunting saperluna sampai di leman ieuna. Mantap. Terus rengse. Ih, naik kumisan. Jadi atuh kumisannya. Ih. Mau aya nu kurang ieu teh. Teu acan aya kerisan. Hah. Siap lah. Bahanya saya kerisan. Wayangna mah tos rengse ieu teh nya terus diaju ka atas di kumaha. Atun dikerisna teu acan aya. Ya Allah. Abi hayang keris ya Allah. Ya Allah. Keluarkanlah keris itu. Wih, cepat sekali. Hebat. Ini dari bisa pajarkeun endorse. Mana bejakeun ti JNT. Tah, abis itu pesan kerisnya ke Jawa Timur, Saya kerisna, kurang buka, kumaha bentuk keris kanggo wayang. Besok. Oke, unboxing. Yuk.
Siap, bismillahirrahmanirrahim. Wah benar, seket pesona euy. Berarti ukuranana itu rada ahli tinu biasana. Mari tadina abdi ngahijikeun sareng anatomi bentuk wayang bisa luyukeun gitu. Tarang, wah, nah kieu buka deui di jerona kitu ge. Oh iya. Oh iya, cara mungkusna saja. Oh dibongkar ge, jadi percuma bir, percuma orang ieu teh dibongkar. Wis, yeay. Ah, ieu kerisna teh saleutik teh. Ya, ya. Ieu ukiran anak tinggali. Wih, kerennya. Hah? Tuh, ukiran anak. Mantap. Emang orang teh kedah keahlina miwarang teh. Margi saurang abah lamun miwarang sanes keahlina tunggu kehancuran anak. Nah, iya abi pesan ke ahli keris. Kanggo wayang teh keris. Nah, tiasa dibuka. Bismillah. Kedah gitu lah. Sopan santun. Ramah-ramah. Saya aja. Oh. Wis. Guys. Wih, lihat guys, LPG pamor na pamor. Pencit sekalian orang uji. Sejekat dia atuh. Sekut. Ya. Sigana hayang dicobaan. Ya, enak orang terapkeun kanu wayangnya. Pokokna mah mantap lah. Memang ieu keris teh pesen ti ahlinya ahli, intinya inti. Hayang dikurbankeun. Ya, gitu ya. Siap. Tah, ayo namanya wayangna tos rengse, tos dikerisan, kantun ngigalkeun raoseun teu di wayang diigalkeun. Urang cobianya ke mata apa asep pondok itu pondok bagi panjang-panjang timah terus ya.
gitu apa namanya, tonton terus, subscribe and loncengnya, pokoknya mah dukung terus channel Sabda Palon Supados. Semangat kita tanya kumaha corona kieu mah. Aduh, semangat kada mau konten lagi ya. Atur nuhun, wilujeng patepang dina sanes waktos sampurasun.